menuju pada ka idok. Heula ngalawati idok heula rawa idok. Cenah baheula mah. Capek baraya. Sebut rawa idok teh ieu teh baraya tak kedap deui. Oh, mulai masuk hutan. Adem di hutan mah. Teh celi herang panon. Kemana euy? Tuh nak tanya. Tah. Ah baraya bade ka rawa idok. Jalana di leuweung teh baraya duh. Tapi adem enakeun. Pokoknya mah hati-hatinya kalau leuweung mah. Teh kengeng sombong atau sompral bahasa di leuweungnya. Bidana sok kaleuweung. Hati-hati, bismillahan. Aya izin ti Allah tah. Ngalareuna Bang Acil. Oh. Naon teh Acil? Poh-pohan cenah baraya. Jangkeun lalab mam. Tuh. Apa namanya di leuweung teh tuh. Di dia bingung jalan baraya perempatan. Kayak itu tuh ya jalan. Oh. Nu dia kedua. Oh. Di leuweungnya tuh ya katilu. Manuk. Oh. Ya kaopat. Oh. Tadi ya lingkaran jalan tuh. Baring kada masih teh. Bismillahirrahmanirrahim. Ke baraya menelusuri jalan di hutan mah kaleuweung tah nu ngaranna teh poh-pohan di dieu mah tuh. Oh, bismillah. Acara teh ngabolang. Berhayang ka Curug Cijampang tadi nama duka-duki duka moal teh terang. Teras. Tulikeun. Nah, baik dinya. Salah berarti meureun. Eta penjalan teh.